pagi hari ini sadaya katawis rombongan alutan rombongan calon pengantin parantos aja di sebulan atuh mangga ka ibu hajat dari bapak hajat itu pas kapayun kanggo pelaksanaan prosesi mapak calon pengantin oke kalunggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumbuk waktu rahayu dengan mangsa utama tatamu agung nu jauh kiwarikus sunduk semah nu anggang kiwarikus datang lidabuan tika simpangan atuh sasumpingna ieu dan raja sadina urang papag ku prosesi mapag calon panganten kubituna sasumpingna calon panganten anu gagah gandang ulang papak prosesi mapag calon panganten prosesi mapag calon panganten tina witan
dan samur darakan morotan nu manana kase haturan bagian
wow wow. Sok tinggalin dulunya ya Allah, si demplon, si bahenol hedon, si 12 ko sok tinggalin ya Allah, maning-aling hoy si gaen tagrek nang Gusti. Aduh Gusti mani bahenol dulunya. Tadi sia sini hayang di laguan cenah. Wah hayang di laguan cenah gitu. Mane capek joget teuing heueuh nya adatna. Tenang deui di dieu mah deui nyanyi. Loba dur, loba panyaweran tenang. Disawer kitu nya insyaallah nya. Ambu urang doakeun heula ku urang raja heula nyembuhnya. Ade boboko sian dunya akhireknya arep ngaraja heula nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ampunnya baralun bilih manawa manawi. Amin. Ampunnya baralun bilih manawa manawi. Manawa susu gemakna manawi ku tegakapi. Ayah bapak hajat bapak saya dia ayah. Bilih basur berapa kurang sahiji sama sesama kebohongan dari jatuh di hati-hati Samarinda bulan kasih tangan anak jimat awaki di hati-hati Samarinda bulan kasih tangan satu anak aturan bagian suci itu bapak hajat lu sadar ibu hajat ayuna ayah di payun cenah
ya Allah manisono ka urang beker aturan dirjen tepang atur ngomong di cawer dandani seueur wangina tadi seueur wangina leugeung seueur wangi leugeung seueur sawer di bagian ini orang lebat tepang dulurnya angin heula di dieu upacara jeung surare teh heula di dieu rek aya raja rek aya raja cenah deuleu ambu raja sadina urang bagiakeun urang doakeun urang singkahkeun heula juri-juri nu nyuliwur setan mudah rupa nu rek ngaganggu ieu tempat urang singkahkeun heula Bismillahirrahmanirrahim setan edan di belah wetan mana wetan ini wetan belah mana di opoho deui siga nama itu wetan keanggar heueuh kurangnya kaulah reknya ributan setan eselon di belah kulon anu kabuktina pai sarebon gara mantau mana kulon itu pasti setan teh belah kawer kabuktina pai sarebon ulah reknya geger hiji deui tuyul budu belah kidul geura mabul ulah rek ngaganggu ieu tabak geura kapur sing jauh urang laksanakeun pagelaran oge acara waliwanjenan enjing urang si kuncur lancar dubur rahasia setan benar rupa nu sing jauh karucian mendingan eueur gitu sunini ya Allah ya muk coba dipapa ka dia tari badaya sok
Agung laksana penjati supaya ayeuna nyata geus moal gali deui sejak silih pikaheman malati ciri panampi malati ciri panampi ikang goyang tentu ikang ibu calon mertua mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa tuju malati harus anjir ditampi dene ini. Mangga aturan bahagia wilujeng sunti. Bareng seneta calon panganten di gandeng atau apa di genjang. Aturan kasadayanan di aturanan mangga ke tempat anu parantos di
sedapat tarik tangan urang bidangkeun dari persembahan satu tarian urang bidangkeun sebuah tarian persembahan khusus untuk tamu ya. Eta tari Mojang Priangan khusus bisa ngerseni Mayang Cinde kanggo para pangiring oge tatamu etang-etang ngareureuh ngarenghap heula sadacan ngalanjangkeun acarana. Ya orang arek habulannya orang pidangkeun hiji tarian persembahan Mojang Priangan. Mangga urang pidangkeun tarian Mojang Priangan Wilujeng Manggang Wilujeng. Dangu tuh.
Sakitu rubina dari persembahan Mojang Priangan di Sanggar Seni Mayang.